sorelat silung narantaka harita miheulaan majuna raja ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna jeung kakuatan ilmu bandawasa anu watakna mibana kakuatan tanaga anu rosa. Si Jari Sakti bisa ngerti jeung geus ngukur kana kakuatan ilmu anu jadi lawan. Waktu datang panarajang lawan ku si Jari Sakti henteu dibendung, tapi bareng panarajang rekeuna kana sasaran, jirim si Jari Sakti ngiles leungit tina panenjok lawan sabab si Jari Sakti ngagunakeun ilmu halimunan. Curelak sawuk husiu plos les narantaka ngarajuk kaget culang cileung leungiteun anu jadi lawan kawilang kageteun sabab jirim anu jadi lawan bisa ngaleungit. Jari Sakti montong ngagunakeun ilmu nu lain-lain andika make jeung ngileus kaleungit sagarupa sia teh di mana ilaing Jari Sakti montong make jeung ngaleungit sagarupa setan tembongkeun deui ilaing sia. Narantaka jadi semu anu ngagurubuk kaget waktu di tukangeunana harita kadenge sora si Jari Sakti anu nyarita. Ieu kuring aya di dieu tita teh oge rantaka. Henteu kudu bingung leungiteun lawan lur. Kuring mah moal rek ninggalkeun ieu patempatan. Dina ngayunan anu jadi lawan ieu moal ninggalkeun moal. Ieu di dieu kuring mah ieu rantaka. Narantaka gancang harita ngabalikeun badana ka tukang. Katinggali si Jari Sakti mancuh dina tangtunganana. Tarungna montong ngagunakeun ilmu ngaleungit sagarupa Jari Sakti. Mun bener ilaing jago sajati, ulah ngagunakeun ilmu nu lain-lain sia. Nya ari tarung mah kumaha kamampuan dari masing-masing we rantaka. Andika henteu bisa ngatur anu jadi lawan. Sakuruna andika bisa nembus kekuatan ilmu nu digunakeun ku kuring. Dina harti bisa nganyahoankeun cicing lebah mana dari kuring rantaka. Rek ngaleungit, rek kampung kaluhur eta mah urusan kuring. Ya, tapi lain tarung jago anu sajati sia. Cara anu saperti kitu mah lain tarung sajati sia. Jadi Sakti anu bener we tarungna, anu bener. Andika ge sarua bener tarungna lur. Mun nya jago sajati mah teu kudu ngagunakeun kakuatan ilmu bandawasa sagarupa. Cukup ku ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan. Jadi mun kuring ngagunakeun ilmu anu sejen pikeun ngabela diri eta mah hak kuring narantaka. Teu kudu loba alasan sia Jari Sakti. Rek ngagunakeun ilmu naon bae geus rantaka moal make kudu sentan deui sia. Urang pastikeun saha anu leuwih ceula rubuh paling lemah sia. Anu jelas dewek ka sarumah saeleh jajakeun ku Andika Jari Sakti. Ya memang kuring anu bakal rubuh dina ieu ijen jajaten saya bayana rantaka. Geus lumrah kangaranan ijen jajaten mah mun teu unggul tangtu kasoran. Jadi ayeuna mah kali tinggal buktikeun we ku Andika. Memang bakal dibuktikan ku dewek sia tanah sia hiat curelat silung. Narantaka mino dina raja ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna jeung kakuatan ilmu bandawasa. Ningali anu jadi lawan bagi tambah penasaran. Si Jari Sakti henteu wani gagabah ngabendung panarajang lawan. Sabab geus boga ijiran rosana tanaga lawan pangaruh ilmu bandawasa tacantang tu bisa diimbangan ku dirina. Waktu panarajang lawan datang tur geus deukeut jarakna. Pikeun anu kadua kalina narantaka leungiteun di lawan sabab jirim si Jari Sakti ngiles leungit curelat sawuk yuk hus plos les narantaka culang cileung di be neangan anu jadi lawan. Jadi beki tambah bedah amarahna kasal jeung gemes serta asa diulinkeun ku anu jadi lawan. Janah sia setan tembongkeun jadi maneh Jari Sakti tarung kawas kieu patut nahaon ieu teh kawas budak anjir urang ajar ala kang jelas sagarupa sia. Di mana maneh Jari Sakti montong ngagunakeun ilmu lain-lain sia anu bener tarungna jurig. Narantaka jadi kagetun waktu jirim si Jari Sakti nyaho-nyaho geus aya digigireun manehna.
anu saterusna si Jalik Sakti ngagunakeun jurus pamungkas Jarji Dewa. Ramo-ramo leungeunna rek dipake notok kana lebah juru panon lawan anu beulah katuhu. Pikat Narantaka metakeun leungeunna maksud rek ngapendung panarajang lawan. Tapi si Jalik Sakti kancang narik leungeun katuhuna anu rek dipake notok digantikeun ku tajongan sukuna. Ku tajongan suku katuhuna anu ngarah kana palangkakan Narantaka. Kena pisan kelebah kantong Semarna. Saksiu yuk rakcidak Garosia seueur anjeun. Narantaka ngagero kaget karasa jadi oge kangaranan kantong Semar kabeunangan ku tajongan anu jadi lawan mah. Jari jeug Narantaka mundur ka tukang bari ngahegat ngatur napasna. Tarungna nahaon anjir. Tarungna nahaon maneh teh Jalik Sakti. Montong najong palangkakan sia. Narajang nu bener we sia teh kawas lain jelema goblok. Aduh, Narantaka nyata naon anu pugu mah kuring memang hayang narajang kelebah dinya we. Kangaranan ijen jajaten bebas Saturantaka ongkos cenah dilapis ku kakuatan ilmu raga wajah. Makanya di tajong palangkakan makin ngerasa nyeri. Di ngarti kuring mah lu balik lu bener sia tarungna Jalik Sakti. Montong terus ngeles ngalenik segala lupa sia. Jeung nadi montong narajang kana palangkakan dewek sia teh jadah belajar. Lalung jago kawas patut bari mah. Seueur sia bangsa. Cek kuring ge teu kudu ngatur kanu jadi lawan Rantaka. Sapa bodoh sapi pinter we kangaranan ijen jajaten mah. Anu penting mah bisa gungkulan anu jadi lawan. Beuki tambah muncak amarahna Narantaka. Memang di luar dugaan manehna mun anu jadi lawan boga kemampuan ilmu halimunan. Ngajadikeun daya panarajang dina kakuatan tanaga lapisan sapinuhna dibarengan ku kakuatan bandawasa jeung jurus pamungkas teh tetela ngan saukeuri miceunan tanaga teu puguh sabab anu jadi lawan kaburu ngiles leungit kirimna. Serog Narantaka ngawangun di pasangan jurus pamungkasna. Tarungna anu bener sia Jalik Sakti. Tarung salaku jago sajati montong anu lain-lain mun bener mampu ngapendung panarajang dewek mah Jalik Sakti. Lu balik we kawas bebenyit wae. Kuring kehenteu hayang ngabudung panarajang lawan Rantaka. Jadi minaan sasaran panarajang mah teu kudu diatur ku anjeun. Bebas jeung kuring ge kangaranan ijen jajaten mah Rantaka. Jadi ayeuna mah keur dibuktikeun we. Kuring bisa direbukeun ku alika atau kumaha. Wah, memang bakal direbukeun sia Jalik Sakti, rasakeun setan. Hiya! Sorelat silung. Narantaka maju di narajang pikeun anu katilu kalina mangsa ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sarta kakuatan ilmu bandawasa. Tapi jadi kesel jeung hanyul deui Narantaka. Sabab pikeun anu katilu kalina maehna leungiteun di jirim lawan. Kajadian saterusna samemeh bisa mastikeun di lebah mana cicingna si Jalik Sakti. Harita palangkakan Narantaka kabeudang gede ku panarajang si Jalik Sakti. Tapi kanyahuan datangna panaraja mangrupa totokan kana panon anu beulah katuhu. Satak tatatak panon beulah katuhu Narantaka jadi teu bisa dibeuntakeun. Samemeh leungit kakagetna lebah palangkakana kabeunangan deui ku tajongan kena dibe kana lebah kantong Semarna. Geus teu kabur disingkahan da puguh jirim lawan teu katingali ku manehna. Ceprot baksak palangkakan lewek menang deui setan. Seueur sablog. Narantaka ngadalik deuk mundur ka tukang. Dina kayaan panon anu beulah katuhun teu bisa dibeuntakeun. Sanajan bener sakujur badana dilapis ku ilmu raga wajah, tapi tetela kabeunangan panarajang dina lebah kantong Semar mah katepe karasa nyeri jeung seueur. Salagedeg jirim si Jalik Sakti geus mancu dina tangtungan anak nembongkeun diri. Tapi di luar dugaan si Jalik Sakti harita Narantaka ngacorak puncak menyudah raja. Si Jalik Sakti geus henteu bisa nyingkahan datangna panarajang lawan.
gempuran panarajang narantaka dina kakuatan tanaga lapisan sapenuhna jeung kakuatan ilmu bandawasa harita ngagempur kana dadana si Jari Sakti. Balu karena memang hebat harita si Jari Sakti, badana ngacengkang leang ka tukang. Cerera sabuk hiuk hus ceblot. Si Jari Sakti ngageronahan ka nyeri ngajengkang koleang kedebut. Si Jari Sakti rubuh maling lemah. Sedengkeun narantaka ngajanteng nangtung nyobaan ngucek-ngucek panona anu beulah katuhu hayang dibentakeun tapi tetap teu bisa. Kitu deui lebah kantong Semarna masih kene karasa nyeri jeung seueul. Si Jari Sakti anu rubuh maling lemah ngacrelat moneal dehudang. Cacakan mun kaayaan si Jari Sakti henteu dilapis ku kakuatan ilmu karang nunggal. Bangsa kabeunangan ku gempuran panarajang narantaka dina kakuatan anu sapinuhna. Bisa dipastikan bakal terus ajal binasa. Si Jari Sakti bisa ngerasakeun kanyeri dina dadana. Nyusut getih anu halet keneh ngalait tina salak juru bibirna. Ningali si Jari Sakti geus cangkat nangtung, harita narantaka merhatikeun anu jadi lawan ngomong dina jero hatena. Aduh, edan. Anu aing anu belah katuh jadi rapat bisa dibentakeun kurang ajar deh. Geus 2 kali deui kantong Semar aing kabeunangan ku panarajang si Jari Sakti. Karasa keneh nyeri jeung seueul celah teh. Aduh, nyata di luar dugaan. Si Jari Sakti boga kemampuan ilmu silat anu teu biasa dianggap enteng jeung daya tahan badan anu hebat. Aing geus 3 kali nakar kakuatan pamungkas. Tetap bisa kena sabab cirimna ngiles leungit. Mendayaan tetap seperti itu bisa dipastikan aing bakal biarkeun tanaga gagal mun kaya kieu mah. Si hapur mau bisa dibawa ku aing. Waduh, bahaya mun itaruna diteruskeun. Ningali narantaka kalaka ngajanteng bari ngahuleng. Harita si Banteng ulung terus nyarita deui semua anu ngagero. Woi, rantaka, kulion maneh ngalakahulengan ngawas di tungurang ajar. Masih nagoge kang rangsa kene sia malangkakan anu ditajungan ku si Kang Jari Sakti. Pasti nagoge nyanyutnya nyerinya seueur kerasananya. Ngecek kurang oge maneh sanggup mahajong juan. Mualan bisa ngungul dina ngieun arung sangurang ajar. Ngasuk ngarep kumaha salamun geus ieu goblok. Sambungan pisan sia. Ngasok manjut deui goblok. Si Jari Sakti kudu ngaku dina jero hatena salila dari lama kalangan dina ngayonan anu jadi lawan kawilang lawan anu pang beratna dina mangsana tarung ijen jajaten ngayunan narantaka. Netep antep kana narantaka anu taca ngawangun pasangan harita si Jari Sakti terus nyarita. Kumaha masih kene rek diteruskeun ijen jajaten teh lur. Habura ieu. Mun eta panon anu beulah katuhu beunang ku totokan kuring. Anu saterusna jadi henteu bisa dibentakeun nya. Kitu deui geus 2 kali dibantuin panarajang kana palangkakan Andika. Nya da kang ngaranna ngabela diri mah kumaha we carana narantaka bebas nu ngaranna tarung mah. Narantaka sanajan hate mah masih kene panasaran tapi maehna ge geus bisa ngijir mun teu mah tarung diteruskeun kalemahan jelas aya di pihakna. Lain bae panon beulah katuhu henteu bisa dibentakeun. Tapi sasaran panarajang anu jadi lawan pasina oge bakal tetep ditujukeun ka lebah palangkakana. Narantaka malas teutepan si Jari Sakti terus cerita. Ya. Ulang cukupkeun nepikeun ka dieu we ijen jajaten Jari Sakti. Si Rantaka taca rumah saeleh jajaten. Masih kene aya waktu jeung kasempatan sejen Jari Sakti. Nyatana pikeun neuskeun ieu tarung. Ingetkeun ku ayeuna ieu kajadian mangka dari Andika dicatat ku si Rantaka jadi musuhna. Dina waktu bakal datang urang pastikeun saha anu lebih unggul di antara urang duaan. Iya, curelak, cilung.
narantaka harita terus ngajorelap ngejak ninggalkeun eta patempatan ningali narantaka kalaka ngajorelap ngejak si Banteng Ulung harita ngagero woi gantong kanggu syah rantakan ngomongan we sia siga nganungannya golobok tapi nangalakah ngejak ngabul sia woi kuliah mana kamu rantakan weh ngayam misungan durug-durug keceleng si Banteng Ulung datang nyamperkeun ka Sejari Sakti sangeusna deukeut terus nyarita wah Kang Jangri mah kunion ngalaka dengan tepen Kang Bur ngeta sirantaka teh Kang Jangri madahat jeung lembang anu ngitu matut mangulah dibengreng ampun deui Kang Jangri numan Kang Jangri teh lembang anu sombongan ngawas ngitu ngatut mah muduna mah tang disirantakan ngeukeun hulengan siga anu bingungan teh langsung we dingrumbukeun bising teu tengga mah ku nganteng anu pengirikeun sirahna cina malikan kata tonggong menyelu nganteng mah Kang Jangri nyaan ngaslina nya teu kudu makajeng hadiu sagarupa teh apaan ateng ge geus apal akang dina ngayunan rantaka teh teu boga niat hayang binasa ka sasama teh akang sakadar ngabela diri anu jelas akang kudu ngaku secara jujur saya akang ngayonan rupa-rupa lawan ngayunan rantaka memang kabilah lawan anu panggodana teh mun ceuk akang teu boga kemampuan ilmu halimunan mah wah bisa dipastikeun akang geus moal mampu ngimbangan ajeun pangarti rantaka teh nepina khusus jeung lemah ngawas sirantakan mah Kang Jangri muduna ngentong dibengre deui Kang Sempretan song dibere di Kang Sempretan sang lametkeun dingri lalu serang lamun nanteng anu jadi Kang Jangri wah geus motong-motongkeun leungeun jeung sukuna eta jelema anu sombongan pisan teh Kang Jangri lalu serang mangsing keneh nafsuan nganteng mah bener Kang Jangri muduna mah teh teh batikeun ku ganteng malah ngasang-ngasang anteng mah bantingkeun kumaha ari anteng anu poguh mah apan kalaka anteng anu dibantingkeun ku sirantaka ari teh ngeuskeun bae lah teu kudu ngarasa hanya sagarupa teh mana kitu oge mah masih keneh hayangeun keneh urang ieu kahirupan apaan cek akang oge ilmu lain keur hasud pangabisa lain keur deleka teh pangarti lain keur mateni tapi keur ngabela diri lantarannya ka diri titipan ti Gusti Ilahi Robbi anu jelas waina ieu kajadian urang kudu leuwih waspada teh sabab nu makalangan di dunya kajawaran teh geus loba anu maluncul teh sarta rata-rata geus nyalahgunakeun kamampuan dirina jadi urang tengah saukur yang harapan kekuatan kedua irang wungkul segala mateng dunia bener ngobeng eta caritaan Kang Jangri teh Kang Jangri anu mantra pengayana Kang ngawing-ngawing unduran tidungnya Kang Jangrawaan teh ngang jadikeun Kang rugian keur mihak golongan muki nya mihak urang itu Kang Jangri janggo-janggo nganu jang rahat marunculan ngari Kang ngawing-ngawing ngalakah ngeureun makalangan ngeta nganu jadi nganyakalan ngeukeul nganteng mah Kang Jangri sok sanajan akang ge sarua teh memang sarua ngarasa hanyelu jeung teu panuju we tapi urang memang rek bisa ngalangan kumaha karena sikap jeung kaputusan ti Kang Rawing anu saperti kitu ngan mudah-mudahan we jaka sinangling mah ulah nepikeun karobah deui pamadegan artinya bener-bener ngagabungkeun diri ka pihak urang teh itu pisang memikiran nganteng oge Kang Jangri napina nganteng boga kayakinan ye jangka sinanglingan bakal tetep ngaya di pihak urang Kang Jangri moal kempikeun ka rongbah gitulah moal nepikeun ka rongbah mamadegan nu ceuk nganteng mah nya da sanajan misi ngeneh rumaja napina ngilmu silatnya surah ngejeng Kang ngawing-ngawing Kang Jangri bener gitu teh jadi ayeuna mah urang luskeun di lampah we maluluh nya ngalaratan ngeunaan rasanti
akan terus terang selampangnya ingis aya kejadian anu teu dipiharap tumibakara santi teh. Da puguh akang katitipan ku Kang Rawing jeung Ci Saraswati. Beunang disebutkeun budak oge tanggung jawab akang teh teh. Wayeuna rasanti leungit aya nu nyulik teh. Wah, sarua nganteng oge. Mual nanggung jawab Gang Jangri. Napina ngumaha ngatuh mangsalah ngobrat nganu ditangwarkeun ku Singapuran teh. Sigana da ngarimeng limah nganteng henteu boga duitan. Dibere beulina lamun nganteng mintaan eta ngobat. Kunaon Kang Jangri ngalakas seungri geuning Kang Jangri ari nganteng ngomong kitu teh. Atuh da anteng mah lempeuh heuni ari taeun teh. Batalakah ngabahas masalah obat ditawarkeun ku si Hapur. Geus teu kudu mikiran nu kitu teh. Anu leuwih penting mah maluruhnya ngarasansi. Teh urang ngeureus ayeuna we. Geus kitu mah si Jai Sakti jeung si Banteng Wulung neruskeun lampahna. Sedengkeun jalma-jalma anu tadi ngagimbung teh harita sarua anu butuheun ku obat nu ditawarkeun ku si Hapur. Datang dinyampurkeun rek ngadon mali obat teh. Malah si Hapur geus teu sempet nganuhunkeun ku ayeuna pitulung si Jai Sakti jeung si Banteng Wulung. Tunda nu kacarita caturkeun harita di tempat sejen Jaka Sinangling jeung Aki Wandi anu keur lumampah rek neangan laratan Rasanti. Parang Aki Wandi ngarasa capek harita terus ngajakan heula leureuh ka Jaka Sinangling neangan tempat anu merenah jeung ieu. Bari dariuk ge hanapeun tatangkalan jeung ngarasakeun hiliwirna angin leutik. Harita Aki Wandi ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita. Aduh, ampulah yang Aki diajakan heula. Jada buku Aki mah geus jeung gayanana gitu jang. Tuul gampang nyerocon. Sangkeungnya saheras ieu jang. Nu matak cek Aki ge lempangna ulah gancang tinggang ah. Kudu nyase lempang jeung Aki mah. Aing poho ki euy. Babarengan teh jeung aki-aki nya anu geus hengkel tanagana anjir. Napas ke maneh mah meniriku kitu ki siga anu eungap deui geus divaksin can ki. Mah rada eungap jang gitu deh. Cacekan mun lain ngabaturan nu jadi incu mah Aki moal daek di bawah ngaprakawas ieu mah jang. Nya derek disebut ngapraku mah. Sabab ujang ge can bisa mastikeun kudu kamana nya ngarasan di geuningan. Maneh mun tong ngitung rugi jeung sagarupa. Anu penting mah cek aing oge upaya ngeunaan hasil jeung henteu mah kumaha we anjir. Oh da aing ge memang can nyaho saha nu geus ngagubug Rasanti adi aing. Terus dibawa ka mana? Acan ka Tarawang ku aing oge ki euy. Jadi eta mangkruk anu geus culik Rasanti teh jelas jalma anu sabarangan sigana mah ki euy. Bisa jadi memang lain jalma sabarangan ya. Ngan anu henteu ka hati ku Aki mah naon maksudna mah jeung nyulik Rasanti sagarupanya. Rek dikumahakeun eta adi si Sujang. Ku eta jalma anu nyulikna. Sigan kumaha ceuk Jang Sinangling. Lain maneh mah kalaka dinanyakeun di ka aing ki. Apaan cek aing oge can bisa ka Tarawang ku aingna oge. Saha anu geus culik Rasanti? Sata dibawa ka mana Rasanti? Boga maksud naon eta mangkuluk culik adi aing? Eta keur aing ge masih kene bureng anjir. Jadi maneh tong maksa ka aing atuh ki. Barina oge jalu maksa jang ah. Ya wajar we Aki nanyakeun kitu ka Ujang. Sabab sanu nyaho ku Ujang geus bisa ka Tarawang sakudu tanyakeun ku Aki. Ari can ka Tarawang mah jadina naon ulah terus nyereng ka Aki ya. Hampura we ki ah da aing lain nyereng atawa am ka maneh. Tapi da aing mah memang geus bawaanana anjir. Aing jadi inget ka Ayu Manganti ki.
dipanggil deui moal jeung si Ayunya kinya kabayang deui ki waktu keur papelong-pelong jeung aing solana oge ngeunaheun karena tutugeur aing teh ki meuni halimpu. Ya mudah-mudahan we atuh sing dipanggihkeun deui ja aki ge da kungsi ngoraheun lah atuh ja dina mangsana ke rumah teh sok disebut ke mangkat beger cenah jadi wajar mun ujang katarik hati ku Ayu Manganti anu sarua masih keneh rumaja ja nya da aki ge waktu keur ngorah kurang-kurangna wiwahama cantang tunga jodoh jeung sini nih ja. Nah cantang tunga jodoh jeung sini kumaha kitu maksud maneh teh ki? Nya tuh da aki keur ngora mah sasat jadi rebutan keur para waraon teh para wanoja gitu ja. Artina loba anu barogeuheun ka ati teh. Nu barogeuheun teh awewe ki atawa ucing. Jauh atuh awewe sarjang sok aya wae si sarjang mah harita aki keur ngorama ti mimiti parawan nepikeun karana teu sirikna paheula-heula jang hayang wanoh ka kitu oh mun ngaliwat ka filmuran gitu ting kurunyung teh bating telele nyampeurkeun ka aki pada maledogeun imutna paneutupna leleb antem iya dah kakasepan aki harita mah henteu beda jeung rupa jang sinanging aki mah eta anu ting telene datang ka aki teh sanggeusna padeukeut ting ngaleprak atuh jang ting ngaleprak kawas hayam siga hayam ku teh kelok kitu ki sakalor iya ngaleprak bakatku suka jeung bagja meureunna bisa pada sarta ngobrol jeung aki da waktu keur ngorama beunang disebutkeun pangkasep na atuh aki di lemur teh ja jadi kemadakane mun anu parawan ngalenotan anu geus randa teu cerikna palamer buah dada nantang siga nu hayang dirampak ku aki teh oh hari aki bisa barangan milih awewe jang komo karanda mah sok rajin ditadakeun heula boga anak sabaraha hiji gitu mun anakna kakarek hiji kakarek ku aki ditempel gitu lumayan keur hiburan we gitu jang mun kitu mah maneh keur ngorama kasup cereumeuh jeung pulunyus ki euy jadi anu diurus ku maneh mah ngan bikang jeung bikang we meureunna nya hiji dua jeung si gali mun teh mah bejakeun saku aing ke kasilini onah rugi silini mah anjir boga salaki teh panyesan awewe sejen nya ulah diomongkeun atuh kasilini mah ja da eta mah lalakon waktu keur ngora ceuk aki oge malah aki ge can hahade anjeun sini nih maksud aki mah nyaritakeun pangalawan keur ngora teh ulah nepikeun ka jang sinangling mah nurutan aki gitu naon sababna aki nyarita seperti kitu sabab di mana jang sinangling dewasa jadi jajaka geus bisa dipastikeun kayaan hinjang moal beda jeung aki loba anu ngagoda gitu jang tuh turutan mah ngadongengna bager can pernah adeng bobogohan jeung entong aing mah moal kagoda ku awewe anu sejen ki ngan mun ku si Ayu Manganting aing bener-bener leuwih ti kagoda segala mah anjir terus terang aing mah geus marek milu naon teh mah milih anu sejen deui ki Ayu Manganti anu dipilih ku aing mah bener ki oh ya syukur we ari jang sinangling boga sikep pamanegan kawas kitu mah ya ulah nurutan aki keur ngora rasa maneh payu ka awewe nepikeun ka dina hiji waktu mah aki teh kungsi ngalaman teu bisa leumpang jang nah kunaon kitu mah jeung teu bisa leumpang sagala pagi nya rasa maneh ceuk aki oge jang rasa maneh payu gitu
ngabelungting nafsu gitu nu akhirna mah tepikeun ka terus gempor alias behong ya saruana jeung lu ngarangna ieu dongeng jang wah keur ngora mah jang weuleuh awe lu kapengpeongan sasakeun sotenan sangeusna diuluh jeung diubaran ku ini anu geuteun ngarawat jeung berhatikeun ka Agi anu madak Agi mah geus janji ka diri warek nganyerikeun hate sinini ja rek satya Agi mah rek naon teh rasa inget kana satya jeung belana ka Agi geus moal rek kagoda di ku anu jejen bener Agi mah ja baina oge sanu rek daekeun atuh ayeuna mah anjir maneh geus aki-aki kawas kieu geus pareot rek saha awewe nu daekeun atuh ki ari lain awewe anu kaasup ku korod anu kausap ku korod mah ati aing jadi kumenjut hayang nyangan si ayu manganti ke euy tuh asa dina bibir panon we kok kelebatan di kene ngomong si ngomong tapi hati mah ujung panon keukeuh inget wae ka manehna ki aing hayang panggil jeung manehna bener udah kuluna mah ngobrol kawas teh lain jeung aki-aki peot anjir kuluna mah ngobrol teh jeung ayu manganti jadi imun ka uingna oge ki euy ya mudah-mudahan we atuh engke mah eta nu dipikayang ujang je bisa jadi kenyataan gitu bisa jadi kenyataan tepung deui jeung ayu manganti ya saterusna bisa deket layut anu akhirna mah bisa panggil ungap we gitu nya al aslina panuju abi malah mun karep jeung kahayang jang sinangling jadi kenyataan gitu oh tapi aing ge pan canyaho ki euy eta si ayu teh resepeun teh ka aing gitu bisa wae ukur aing ngungkul anu inget jeung mikiran manehna sedengkeun manehna mah teu mikiran aing mun nepikeun ka kitu teh aing bakal nyeri hati anjir ulah boga pikiran kalebah dinya atuh jang sabab rek saawewena anu teu katarik hati ku ujang jedeg sampe lupa hale beungeut henteu nginjem lupa henteu menta terus terang wali tumpangan Agi Majang eta ayu manganti teh bakal boga perasaan jeung pikiran nu sarua kawas ujang mun tong ngabubungah aing kieu aing nu bodoh mah ketang urang mah aing teh ngomong ka si ayu ke heula tong ka ini tatorek nyuculan anu jadi guru mah dibaturan we atuh ku aing kitu oh tadipan manehna nyebutna ka aing teh angling ki euy ngagreses ya kana jejewir aing oge teh waktu manehna nyebut ka aing teh angling euy